Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pembelajaran bahasa Sunda. Nah, materi nu bade ku Ibu dibahas ayeuna nyaeta ngeunaan guguritan. Naon ari guguritan teh? Guguritan sok disebut oge dangding atawa karangan wangun ugeran atawa puisi anu pondok dina wangun pupuh. Nurutkeun para ahli, guguritan teh mangrupa pangaruh tina sastra Jawa. Asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda nyaeta kaereh ku Mataram atawa Islam. Guguritan teh ditulisna make patokan pupuh. Naon ari pupuh teh? Pupuh teh nyaeta puisi anu kauger atawa boga patokan katangtuan ku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah padalisan dina sapadana. Nah, ayeuna urang bahas ngeunaan patokan pupuh. Anu kahiji aya nu disebut guru lagu. Nyaeta sora vokal dina panungtung kecap unggal pada lisan. Aya oge guru wilangan. Nyaeta sok disebut jumlah lobana engang atawa suku kata dina unggal pada lisan. Anu saterasna aya pada lisan disebut oge nyaeta baris. Anu terakhir nyaeta aya patokan pupuh pada disebut oge nyaeta bait. Nah, ari jumlah pupuh teh aya 17. Namun pupuh teh kabagi dua bagian. Aya nu disebat pupuh sekar ageng, aya nu disebat pupuh sekar alit. Anu mana wae nu kaasup kana pupuh sekar ageng? Nyaeta aya pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh asmarandana, sareng pupuh dangdang gula. Ari anu kalebet kana pupuh sekar alit nyaeta aya pupuh balakbak, pupuh durma, pupuh gambuh, pupuh gurisa, juru demung, ladrang, lambang, magatru, mas kumambang, mijil, pangkur, pucung, sareng wirangrong. Ayeuna ku Ibu bade dijelaskeun ngeunaan watek pupuh. Anu kahiji aya pupuh kinanti. Nyaeta pupuh anu ngagambarkeun prihatin, harepan, sareng nganti-nganti. Anu kadua aya pupuh sinom. Watek pupuhna ngagambarkeun rasa gumbira, senang, tur sarehat. Anu katilu aya pupuh asmarandana. Watek pupuhna ngagambarkeun silih asih jeung nasehat. Anu kaopat aya pupuh dangdang gula. Watek pupuhna nyaeta ngeunaan kabungah jeung kaagungan.
Anu kalima, pupuh balakbak ngagambarkeun watek pupuh pika serieun jeung pika lucueun. Anu kagenep, aya pupuh durma ngagambarkeun rasa ngambek, pasea, gelut jeung perang. Anu katujuh, pupuh gambuh watek pupuhna ngagambarkeun kalakuan anu tambuh laku, samar polah, sareng bingung. Anu kadalapan, aya pupuh gurisa watek pupuhna ngagambarkeun laku tambah kesel jeung pangangguran. Anu kasalapan, aya pupuh juru demung ngagambarkeun rasa kaduhung atawa hanjakal. Anu kasapuluh, aya pupuh ladrang watek pupuhna pika serieun atawa banyol. Anu kasabelas, aya pupuh lambang watek pupuhna pika serieun atawa banyol, sami sareng pupuh ladrangnya. Anu ka-12, pupuh magatru ngagambarkeun rasa prihatin jeung pika serieun. Anu ka-13, pupuh maskumambang watek pupuhna ngagambarkeun kaprihatinan atawa kanalangsaan. Anu ka-14, pupuh mijil ngagambarkeun watek pupuh rasa sedih, tiiseun, atawa cilaka. Anu ka-15, pupuh pangkur ngagambarkeun watek pupuh anu rasa ambek, tatahar, gelut, atawa perang atawa rek perang. Anu ka-16, aya pupuh pucung watek pupuhna piwuruk, wawaran, atawa kakaget. Anu ka-17, anu terakhir, pupuh wirangrong watek pupuhna ngagambarkeun rasa era, wiring, apes, jeung rugi. Eta 17 pupuh sareng watek pupuhna. Urang nangtukeun patokan pupuh. Di handap ieu aya contoh pupuh durma. Dina pupuh durma aya 7 padalisan atawa 7 baris. 7 baris eta dina sapada atau 1 bait. Dinu padalisan kahiji contona Nagri urang katelah Indonesia. Suku katana nag, ri, u, rang, ka, te, lah, in, do, ne, si, ya. Guru wilangana aya 12 suku kata. Guru laguna vokal a atawa di akhir padalisan. Padalisan nu kadua diriksa tur dijaring. Suku katana di, rik, sa, tur, di, ja, ring. Guru wilangana aya 7 suku kata. Guru laguna nyaeta vokal i dina akhir padalisan. Materi ngeunaan guguritan ku ibu dicekapkeun sakitu wae. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.